Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi sareng peryogi li talibil ilmi pikeun santri jalma nu nyangan ilmu naon aya tafakkara yen mikir-mikir ya talib zalika fi zalika dina talabul ilmi ulah sarua rujuna tanya da ieu mah ai tadi mah talibul ilmi ari mah talabul ilmi fi dzalika dina talabul ilmi fa innahu karena saenyana jalma talib ya talib teh ieu mah ya ta'allamu eta ngaji ya talib al ilma kana ilmu bijahdin kalawan kapayahan kasirin anu loba fala yusarrifuhu maka ulah nasarupkeun ieu talib kana ilmu nasarupkeun teh ngagunakeun wala yusarrifuhu maka ulah ngagunakeun ieu talib kana ilmu ila dunya pikeun neangan dunya al hakirati anu hina al qalilati anu saeutik al faniyati anu fana anu ruksak syi'run ari eta hiji syi'ran hiyad dunya ari ieu dunya harta banda maksudna aqallu eta leuwih saeutik minal qalili tinu saeutik leutik daripada nu leutik saeutik daripada nu saeutik wa asyiquha sareng ari anu hayang pisan kana dunya azallu eta leuwih hina minaz zalili tinimbang anu hina minaz zalili tinimbang anu hina tusimmu norekeun ieu dunya bisihriha ku sihirna dunya kauman ka golongan ka kaum wa tu'mi sareng ngalolongkeun ieu dunya wa tu'mi sareng ngalolongkeun ieu dunya pahum maka ari eta kaum
Mutahayyiruna eta baringung kabeh. Mutahayyiruna eta baringung jeung sarusah kabeh. Baringung sarusah bila dalilin bari teu aya dalil petunjuk. Bila dalilin bari teu aya dalil, teu aya petunjuk. Wayam bagi sareng perjogi li ahlil ilmi ka ahli ilmu. Ari ahli ilmu teh nyaeta anu ngabogaan ilmu. Naon alla yuzilla yen ulah ngahinakeun ieu ahli ilmu. Naon alla yuzilla yen ulah ngahinakeun ieu ahli ilmu binafsihi kana dirina ahli ilmu. Binafsihi kana dirina ahli ilmu. Bitom'i ku toma. Bitom'i ku toma fi ghairi matma'in dina lain tempatna toma. Dina lain tempatna toma atawa dina salianti tempatna toma gitu. Wa yataharraza sareng kudu ngaraksa ieu ahli ilmu amma tina perkara fihi eta tetep dina ma muzillatul ilmi ari ngahinakeun ilmu. Fihi eta tetep dina ma muzillatul ilmi ari ngahinakeun ilmu wa ahlihi jeung ngahinakeun ahlina ilmu. Wa yakunu sareng kudu bukti ya ahli ilmu mutawadhi'an eta anu tawadhu' handap asor. Wat tawadhu'u sareng ari tawadhu'. Wat tawadhu'u sareng ari tawadhu' baina takabburi eta antara takabbur wal mudillati jeung hina. Baina takabburi antara takabbur ay takabbur mah gumede, ari mudillati mah hina. Wal iffati jeung karaksa. Kadzalika etanya kitu seperti tawadhu'. Yu'rafu bisa dikanyahokeun naon zalika iya nugas dicaritakeun yurapu bisa dikanyakeun naon dalika aya nugas dicaritakeun fi kitabil akhlaqi dina kitab akhlak
ansyada geus mang nankeun mang macakeun syairnya. Ansyada geus mang macakeun syair sa Syekh al-Imam al-Ajallu al-Ustaz Ruknul Islam Syekh Imam al-Ajallu anu agung al-Ustaz anu jadi ustaz Ruknul Islam nyata Ruknul Islam al-ma'ruf anu dikanyahokeun bil adibil mukhtar ku adibil mukhtar anu dikenal ku adibil mukhtar syi'ron kana hiji syi'iran li nafsihi kagungan ieu Syekh Imam al-Ajal kagungan ieu Syekh. Inna tawadu'a sa'nyana ari tawadu' min khisalil muttaqi eta tina pirang-pirang warna anu taqwa. Wa bihi sareng ku ieu tawadhu' at-taqi ari jalma anu taqwa ilal ma'ali kana darajat anu luhur yartaqi naik ieu muttaqi. Wa minal ajaibi sareng eta tina sawarehna kakagetan aneh bin ajaib kaget aneh. Wa minal ajaibi sareng eta tina sapalihna kagetan kaget. Ajbuman ari ujubna jalma ajbuman ari kagetna jalma wa anu ari eta man teh jahilun eta bodoh pihalihi dina tingkahna jalma ahwa nah ari eta jalma teh as-saiduna kaasup jalma anu bagja amis syaqi atawa cilaka. Am kaifa yakhtimu am kaifa nahakumaha yakhtimu nungtungan jalma yakhtimu nungtungan jalma umrohu kana umurna jalma ruhahu atawa ruhna jalma yauman nawa dina poean ruksak tegasna maut dina poean maut mustapilun handap mustapilun eta handap au murtaqi atawa anu luhur anu ningkat. Tegasna mustapilun teh anu rendah kusabab maot teu mawa iman au murtaqi atawa anu luhur nyaeta maot mawa iman Islam. Wal kibriya'u sareng ari anu gumede anu takabur
li rabbina ka pangeran urang sadaya. Sifatun eta hiji sifat, sifatun eta hiji sifat, bihi kusabab iya sifat makhsusatun ditangtukeun, makhsutatun eta ditangtukeun, wal kibriyau sareng ari gumede anu takabur li rabbina ka pangeran abdi sadaya urang sadaya. Sifatun eta sifat bihi ku eta oh jadi nu alus maka diheula makhsusatun eta ditangtukeun bihi ku ieu sifat. Fatajannabnaha maka ngajauhan aranjeun kana eta sifat, wattaqi jeung taqwa aranjeun, wattaqi jeung taqwa aranjeun. Qala Abu Hanifah